keselapan. Pas. Berkunjung ke Sadayana. Kami kelawar Jember Bapak Kesuara. Nuhunkeun pengatur laku menata cara gara sumpureun di paparinan waktos kang Rubiun Sumarios dina Jawa. Untuk payun sumpureun ngaturkeun panguripan rahayu. Rahayu. Bapak para warga para nonoman anu samire mangkulung kemudian nganuhunkeun dina waktos kawasa sareng kasanura biasa urang mangkulung patepung rawuh pamrok dongeng beraya dina kecamatan lahir Tumakan Batin. Kama sumkuring rupina dina mangkulung ieu teh biasa disebatkeun teu aya deui kabagjaan ku ayana urang riung mangkulung sakulawarga kudu disarengan ku kasehatan utami kaselamatan. Ieu hiji kabagjaan. Kantenan urang tiasa nyaosan kana pangulemna pribumi kulawarga Jembar Bapak Kesuara. Urang sekali waktos merhatikeun anu kasihulungan damang disebat mesti kawasa ngan batiehna we ngadenge aya riung mangkulung nganung harti riung mangkulung ieu teh sanes wae urang nyumponan kana pangulung. Tapi ieu nembrakeun urang rasa syukur, rasa bagja. Geureh urang masih keneh tiasa nyumponan riung mangkulung anu disarengan ku pamaksadan anu utama. Kali deui urang prayogi nganuhunkeun urang masih keneh tiasa tepung lawungan. Kalayan tadi disebatkeun ieu pamaksada. Ya upami guaran mah simkuring oge rumaos menyadari kana kakirangan kana kalemahan. Ya upami keterangan mah tadi tos pokok sarasna kantenan upami urang nguping hariringna tina rumpaka pupuk magat kalintang eyeubna upami urang tiasa ngamaknaanana kantenan upami tiasa ngalah gunah kami panginten dina ieu waktos urang nyaosan dina olahraga guara katinen ngalangkungan sataun pupusna Watoso Aswargi upami kulawargi ieu teh gagaduhan maksad mi eling kanungan upami ieu pamaksadan kulawarga piraku urang teu ngarojog teu ngadukung teu nguat naon margina upami ayeuna kulawarga gaduh tekad mi eling anu hartos teu gaduh tekad mokohokeun margi anu sebat mi eling teh ngaluyukeun kana elingna hartosna ngarasa rumasa jeung tumarina moal aya urang anakna incuna lamun teu aya indung sareng bapa nini sareng aki buyut bao
jangan ngawareng guda-guda gekait siwur kadituna kakaruhun cinakna mau aya turunanana lamun teu aya karuhun. Tah di dieu panginten urang rasa tumarima kakaruhun beh jeuna kakolot urang sepuh-sepuh urang anu ngantunan contoh titis waris anu ayeuna sakedik-kedikeun ku urang dikeureuyeuk. Naon margina tata cara kieu teh tos jarang dilakukeun balawan. Kantenan upami nganggo cara anu sederhana sapertos urang kieu. Sok sanaos kanggo urang mah ieu teh ageug mangfaat. Terus ayeuna upami urang ngemutkeun dan teu ngayakeun kieu ge da teu nanaon. Eta laras. Malah upami urang merhatoskeun aya nu teu nanaon-naon. 18. Teu nanaon. Ngan paling cilaka palinten upami cul ku urang teu dilakukeun gak ku batur. Lamun geus gak ku batur carana basana make anu batur. Tah di dieu palinten silakan. Naon silakan? Naon anu tadi ditulis bakal leungit lamun geus sagala kumaha batur. Memang saresna da teu kieu ge teu nanaon. Ngan meureun disebutna urang teh eueuh nanaonan. Eueuh naon-naonan. Caritana tadi anu ngabogaan kabudayaan, tradisi. Tapi di mana ayeuna aya kejadian tertentu anu khusus teu aya naon-naon, berarti urang teh teu aya nanaonan. Lamun teu aya pelaksanaan. Aya nanaonan moal dan mulih mamulih. Tadi ieu punten singkurang nganuhunkeun utami ka kulawarga Jembar. Sajabit tadi ti mieling anu ngantun anu tangtos gaduh tekad teu mopoho kana naon ka kantun. Upami ditetek ka kantuna pan seueur. Naon margina para wargi upami kurang diperhatoskeun da anu kasebut pae ya, maot, pupus sareng saterusna. Eta teh disebatkeun pamuka tanapi jembatan. Da sebatan karuhun urang mah tur ku urang sok diucapan kanu pupus teh pan disebatna mulih. Mulih. Pami ngantun disebatna ngantun kieu. Sanes maot sanes pae. Komo eta ai pae mah karo kasato. Nah, anu tangtos di dieu teh teu samata-mata aya ucapan. Lamun teu aya hartos. Moal aya hartos lamun tadina henteu aya susunanana. Henteu dihartoskeun ku karuh. Aya teh hartos. Ayeuna anu disebat mieling pupusna watoto anu ka sataun anu ilahar disebat menah taun. Tau upami ayeuna sebat menah sementawis anu ngalaksanakeun menah taun teh dina acara ieu pan kulawarga. Tau upami kurang ditaroskeun kulawarga tos menah naon dina lebet sataun di kantuna ku watoto. Sedengkeun sebat menah teh kecap ilahar sapopoe mah manggih tos manggih naon. Ieu kadang-kadang urang masih keneh pisan pancen terus menah ka naon geus manggih naon. Naon margina palawargi upami kurang diperhatoskeun karuhun beh dieuna sepuh-sepuh urang ngayakeun tata cara
boh papait boh mamanis urang pasti surat naon margina urang di pasihan wartos yang urang dijajah teh lain ku sabangsa tapi ku sababaraha bangsa urang dijajah teh lain puluh ratus tahun tapi aya rebuna tahun jadi pantas lamun ayeuna paham jajahan anu tadi teu sirikna geus jadi darah geus jadi daging geus asa ti karuhun pantes da geus ratusan tahun ribuan tahun ngan di dieu karuhun teu oleh ngantengkeun teu oleh usaha sangkan nu jadi turunanana teu pareumeuh obor nya ngalangkungan tata cara sapertos dina ngarasanan anu meuli tata cara dina mamani sapertos ayeuna perkawinan sunatan ngariak ieu teu oleh diselip-selipkeun harti ti karuhun naon margina upami ku urang didengekeun paham keluar ieu teh estuning mung mangaruhan wungkul sangkan urang anu dijajah teh teu arapaleun teu mengenali kana dirina sorangan mangga we perhatos di mana geus ngagugulung cara komo geus kadoktrin geus kadogma geus teu mengenali dirina komo ka indung bapana komo ka karuhuna kadang ka Gustina oge campelak rawan lamun ayeuna ngicip-ngicip urang nepikeun ka teu mengenali diri urang sorangan tah nu mawi di dieu upami kurang diparatoskeun khusus dina pelaksanaan ngarasanan anu pupus teu mimiti urang naon nungguan tenapi kemit dugikeun ka ayeuna merenahkeun ka kuburan ka astana terus di bumi ngalaksanakeun nyisur tanah tiluna tujuhna matang puluh natus dugikeun ka ayeuna sataun da dikupingkeun mah teu aya deui anu dicaritakeun teh iwah sungsian kaayaan diri mangga we perhatoskeun urang masih keneh inget panginten upami sepuh-sepuh urang nuju ngalaksanakeun ieu urang masih keneh sempet ngupingkeun sepuh-sepuh supaya sok sanaos simkuring misalna ayeuna sok sakapeung sok nampi pancen ka mangaguar ieu teu pamohalan panginten teu luyu sakumaha nu dicaroskeun sok tapi aya benang merah nama inti sarena da simkuring oge teu leupas tina ngupingkeun tina obrolan komo tina tuntunan malahan masa kedik-kedikeun sok rajieun muka tulisan nya teu nyimpang-nyimpang teuing panginten tadi dia para wargi prayogina urang reung pulung kieu teh kantenan dina acara-acara tertentu tetapi anu khusus ieu naon margina tadi mengenali diri tegampe para wargi upami urang teu leukeun berarti ngan lamun urang teu mengenali diri rek make jalan kumaha rek make cara naon komo make jeung hayang terang ka Gustina kanggo sawangan simkuring asa sulit gitu lamun teu rinik-rinik mengenali diri maka sok aya kecap naon anu disebut diri di mana asalna diri anu mawi urang sararesna mah teu kudu
sanajan aya kesempatan oge teu kudu nyawang nu anggang, teu kudu nuduk nu jauh, nu deukeut geura raketan, nu raket geura deuheusan. Aya naon dina diri margi upami ku urang saeutik-eutik dikoreh geuning sakieu popokna dina diri. Matak ku karuhun ku kolot urang di aku yen urang teh kaaliran, yen urang teh kabatilan, yen urang ayeuna hirup teh aya di perjalanan, ieu teh geus jadi pengakuan mutlak. Naon margina tadi kaayaan dia aya nu ngalir, tempat ngalirna nya diri ieu. Naon nu ngalir? Kanyaahna indung jeung bapa ngalir pan jadi. Matak urang ulah boga anggapan yen kolot urang bapa urang anu geus teu aya, urang nganggap yen bapa urang teh aya di astana. Eta mah pan bentuk penghargaan urang. Ciri urang ngabogaan adab, ciri urang ngahargaan kana jadi kolot, kana jadi dulur, dikuburkeun jasad. Aya ciri. Tapi urang ulah boga sangka, ulah boga pemahaman yen kolot urang teh aya di astana. Da teh pan ngorehna teh teu gampang. Sebab aya kaca kubur kang alus, jisim kang lap. Kubur iku panglirenna. Di mana panglirenana? Pan lamun di aku mah aya di dieu pan ngalir tadi kanyaah anu teu aya wates wangun. Tah kewajiban urang ayeuna kakolot anu tos teu aya, ieu wati ngajaga teh naon? Nama baikna ulah diruksak, ulah digogoreng, lamun bisa mah diangkat. Naon sababna? Kolot urang atawa dulur urang anu ngantun pan keur jumenengna darmana atawa lakuna teu bener kabeh, teu alus kabeh. Wajar lamun aya urang boga kewajiban nutupan, minimal ngajaga ulah diruksak. Nu dijaga teh nama baikna dan nu natrat mah tinggal jenenganana pan. Eta kewajiban. Tadi wangsul deui kana papahaman ti kolot ti karuhun sangkan urang ulah dugikeun ka pangaruhan ku pangbibita ku panyingsieuna komo dipaksa-paksa. Tapi urang sorangan anu kudu sadar di mana cuk-curukanana tadi tina aliran kabatinan perjalanan oge prayogi urang dileukeunnan di gua. Terus deui supaya urang ngatrok teu tunggu ditubruk catang dirumpa. Urang ulah nepikeun ka ulah teu apa kana patokan anu tetep. Ulah mopohokeun kana jadi marga lantaran. Ulah lali ka purwadaksi. Eta patokan. Sangkan tadi urang rinik-rinik mengenali diri urang. Da diri urang teh pan teu ujug-ujug jeleg sagede kieu, tapi aya proses. Di mana asal usulna? Tadi kudu apa kana patokan. Patokan anu tetep teh anu teu bisa dirobah. Lamun ceuk basa Arabna mah takdir. Lamun ceuk basa karuhun baheula mah agama eta teh patokan anu tetep. Mana ieu geus diaraku ku batu. Patokan anu tetep anu teu robah pan sidik lain menang jelema. Da menang jelema mah kabeh oge eueuh nu tetep. Takdir teh anu teu bisa dipungkir.
saya orang ulah pokok atau kudu apa karena patokan itu kan orang kada orang gelar na kadunya saya nomor satu pan aya tulisan sok diceretkeun ku kolot urang gelar na kadunya lain kahayang urang oge lain kahayang indung jeung bapa urang tapi istuni kerasa sareng kawasana Gusti anu kagungan urang dilahirkeun di salah sahiji bangsa ngaran kasebut bangsa anu boga basa cara adat sareng kabudayaan eta bangsa tah lamun urang teu mopohokeun atawa apa kana patokan nu tetep nganung hati urang moal mopohokeun kana basana kana carana kana adatna kana kabudayaan ngan di dieu urang tangtu paham sanajan gelarna urang lahirna urang kadunya teh kersa na jeung kawasan Gusti Agung tapi pan ngaliwatan aya proses aya jembatan disebut indung jeung bapa urang tanpa eta pamahalan sanajan Gusti Nu Maha Suci Maha Kawasa tetep di dunia mah make proses urang lahirna kadunya teh ngaliwatan indung jeung bapa pan indung jeung bapa urang teu sakadar ayeuna ngalahirkeun tapi nanggung jawab ngurusna ngadidikna ngatikna daharna pakena segala rupa kabutuhanana dicumponan di usaha nepikeun ka muntang pilejana teu kendat keserikna sareng hapsa parepolah teh pileja teu kasalamatan jadi turun piraku urang lamun ayeuna sadar kadinya teu ngahargaan kana jadi kolot mopohokeun kana jadi kolot dan urang pasti paham mau aya indung jeung bapa urang lamun teu aya nini jeung aki kadituna uyut kadituna karuhun lah anu mesti kabaca piraku urang rek mopohokeun ka karuhun anu ngajemarkeun urang anu ngajemarkeun serupuh jeung turun nah eta nu jadi marga antara piraku urang rek poho ayeuna ulah lali ka Purwadaksi atawa ka Gesandumani Gesandumani teh ieu lemah cai kasanajan indung jeung bapa urang ge lamun teu aya lemah cai mah nu ngajadikeun sakur nu jadi artina teu bisa barang dahar teu bisa nginum nu aya di lemah cai ieu pan moal bisa nu matak 3 unsur ieu urang kudu dipahami malahan mah kolot mah disebutkeun lemah cai dirikeun kami kama Musa lemah cai dirikeun sebab lamun teu aya lemah cai tanah air sanajan urang bisa lahir da teu barang dahar teu nginum mah beung sabaraha poe beung sabaraha jam hirupna anu matak 3 unsur ieu keur urang rinik-rinik mengenali diri naon margina sanajan urang terus-terusan menang tahun di sana menang ya tujuanna mah panes tadi geus pasti urang nieuli tapi lamun teu acan kapendak nya pamohalan tah tiasa disimpulkeun dina menak teh nu kudu kapendak heula teh jati diri naon margina lamun teu acan kapendak jati dirina kurang-kurang laku lampah anu katembung kurang bahkan karasa kurang oge lampah teh sok patukang tongong jeung kayaan diri naon sabab tadi pancan kapendak teh jati diri
ngan urang oge pan paham doma ujug-ujugnya hokana jati diri lamun tadi teu mengenali heula diri pan berproses keneh ketika urang mengenali diri lamun geus etik-etikeun ka pangit tangtu urang bakal tahu diri geus tahu dirinya bakal terang kana jati diri di mana orang terang jati diri teh lain kudu diomong-omong ayeuna kudu dipake nyempat nyalahkeun ngagoreng ka batur kacirina jelema anu geus apa kana jati diri mandang ka diri batur teh teu dibedakeun sacara ka diri pribadi sabab diri urang jeung mulyana teh geuning da taya bedana tuh naon nu ngabedakeun leuwih sangkang lahir nu bedana sifat lahir nu bedana tarap kahirupan meureun lamun di dunia da jerona mah sarua nu dibeda matak disebutkeun yen urang sarada teh saindung sabapa saasa saguru sagusti artina teh aya beda matak disimpulkeun mandang ka diri batur tong dibedakeun secara ka diri pribadi eta anu geus apa anu jati diri lamun teu ngabuktikeun eta sanajan urang ngagorolang apa kana jati diri teu bisa ngabuktikeun mandang ka diri batur ya asa mubadir ayo wujud nu tadi dharma ya kudu dibuktikan matak nu disebut aliran kabatinan perjalanan ku karuhun mah ku kolot mah disebutkeun yen teh pangakuan mutlak kurang ayeuna oge ditekadan eta teh pangakuan mutlak sanajan ku batur anu teu simpati mah mun ngadenga aliran teh sesat teh kadituna pan keur urang malah eta teh pangakuan sebab urang boga tempat anu ngalirna oge saeutik-eutikeun dikanyahokeun maka jadi pangakuan sakumaha eta nu disebut aliran geus aya ti tadina tur moal aya pegat sanajan diruksak digoreng disalahkeun dianggap penyimpan urang mah geus jadi pangakuan yen di dieu teh anu ngalir sifat nu maha suci ngalir di dieu kanyahna indung jeung bapa ngalir di dieu sifat hade aya di dieu sifat goreng aya di dieu gumantung urang ngagunakeunana matak urang diwajibkeun tahu diri teh sangan urang nyaho perangkat dina diri teh naon wae matak tadi geura deuketan geura deuheusan galang oge sok ngomongkeun banyak tadi dieu lamun urang pileukeun kadang-kadang nyaritakeun ge teh dina acara kieu ngan ieu acara kieu lamun geus digarap ku batur da moal ngomongkeun eta moal ngomongkeun kieu maka urang sanajan ayeuna kaayaan nu sederhana ngalaksanakeun nu ngariung oge kadang-kadang hoream aya halangan tadi jero urang ge masih anu harisan menyadari kana hak kewajiban maka tersimkuring mah kuayana kula warga Jembar Watoto masih keneh mempertahankeun ngalaksanakeun saperti kieu kacida ngadukung ngadorongna asa kamampuan pan dina ngadugikeun oge da ukur kitu tapi carita eta teh pan geus jarang diucapkeun ku ayeuna teh layan ayeuna da urang oge pan teu gampang ngahartikeun kieu terus tadi sakedik naon nu ngalir sifat Gusti tadi disebut kabatinan disebut kabatinan teh pasti aya lahirna kabatinan teh disebut aya atuh katempo disebut eueuh da sidik aya fungsi
non sebat fungsina da sanajan boga ceulik ge lamun teu aya dengena mah pan dianggap teu berfungsi ceulik. Sedangkan dengena ceulik kulantaran tadi sifat nu maha suci nu ngresakeun ceulik ngadenge antara bohong dengena ceulik. Ieu bedana sifat Gusti atau patokan anu tetep. Dengena ceulik tara bohong. Awasna panon tara bohong. Tadi dia ngabuktikeun yen sifat Gusti anu ngalir dina diri khususna disebut batin kasunyataan ternyata teu bisa dibobodo, teu bisa dibohongan. Nanaha atuh ayeuna jadi rame, jadi riweuh. Kadang-kadang urang sorangan oge sok kabawa. Panu digugulungna lain denge, tapi dedengean. Tapi tetempoan. Ningali batur misalnya, imah sigrong, mobil mewah loba, pagawean senang, rai kabita hayang juga batur. Eta teh tetempoan. Can karuhan nu ngaranapana mah teu nemu jeung kabagjaan, teu nemu jeung kasugemaan. Sebab ukuran rasa tadi pan sarua tunggal. Seperti anu beunghar atau pejabat jeung masyarakat anu kasebut cacah kulicakan model urang pan kadaharanna geus beda. Naon anu didahar anu loba mah jang meulina duitna anu didahar teh njabat loba teh nu mararewah nu mararah aya urang mah pan dina asin kadang-kadang minggu tapi dahar di anu diteangan teh naonna pan raosna. Sanajan aya dahar jeung gepuk jeung gule jeung lobster ai teu raos mah nu ngadaharna pan teu jadi kabagjaan teu jadi kasugemaan. Da urang tetempoan can karupan nu ngadaharna mah ngarasa raos. Tapi urang misalnya dahar jeung uyah sangu hanet di uyah ai raos pan nuteangan teraos. Tadi dia ngebedakeun nama tadi taraf kahirupan. Wayana nya perbedaan nama masalah ekonomi, masalah sayana penghasil. Tapi tetap kulantaran tadi perangkat geus aya di urang. Lamun urang bisa ngelolana tina pamikiran jeung emosi urang, nafsu urang bisa dikelola. Tetap kebahagiaan teh da bijieuna ti dieu. Kasenangan teh tina awak urang sewang-sewang. Lain ti nu jauh. Sanajan urang tara refreshing, tara piknik, oke aya ngarasa bagja mah. Ngarasa sugema teh burung. Sanajan unggal minggu, unggal poe libur. Refreshing, piknik itu ngerasa bagja anggar pan jadi banyak tetap pengendalian nama dina diri urang-urang mata tadi awal-awal kenali diri paham ti batur kabeh oge ngajauhkeun supaya urang anu dijajah teh teu mengenali dirina eta urang kudu waspada. Terus ayeuna nu disebut tadi perjalanan, aliran kebatinan perjalanan. Itu sekadar ngaran organisasi dah, geus jadi pengakuan mutlak. Naon pangna urang aya di perjalanan. Pan masih kana dina bisa jalan. Ngan dina ngajalankeunana gumantung kana jalana tadi anu kajalanan. Urang teh make jalan saha, make jalan urang mana. Pan apa anu kurang gitu tadi pan naik karena aliran perjalanan tepan lalampahan garawean naon sababna lalampahan
sabab nu disebut ayeuna perjalanan teh pan proses. Nu disebut perjalanan teh galur kahirupan anu aya tujuanan, anu puguh tujuanan. Naon sababna? Ti titik pemberangkatan tarawah ti titik urang gelar kadunya atawa lahir nepikeun kang kadina waktuna dihin pinasti. Eta teh pangemat eta teh perjalanan ya. Anu kudu dieusian, anu kudu dilampahan. Disebut perjalanan hirup panjang. Mematak di perjalanan mah kudu apa sorangan sangkan naon sangkan ulah ngapruk eta mah sorangan batur lamun di jalan ge pan aya perboden aya petunjuk aya naon kitu deui perjalanan mana sorangan urang mana sorangan batur mana anu wajib disorang ku urang mana anu teu wajib disorang ku urang eta urang kudu apa sebab sok sanajan urang ngaku tadi aya di perjalanan tur ngajalankeun anu kajalanan ku urang tadi tapi perkara dina untung jeung rugina cilaka jeung salamet gumantung kanu ngajaralananana teu sakadar pangakuan sabab moal aya kanyataan anu ngaleuwihan tina pagawean. Ieu puncak nama pagawean. Jadi orang kudu paham naon disebut tadi keterangan, kanyaho, ajaran atawa ilmu. Eta teh panduan, eta teh petunjuk. Lain sakadar diomongkeun wungkul jika urang jiga sim kuring ayeuna ngomong. Lain ukur diapa. Tapi sangeusna nyaho apa paham prak laksana sabab tadi puncak nama moal aya kanyataan anu ngaleuwihan tina pagawean ta eta panginten mangateng hampura hapunten kasadayana utami ka kulawarga Jembar ka Heri ka Iwan nando mah teh aya ka kulawarga Jembar sadaya rupina sumkuring ngadegikeun sasiereun sabejereun dina raraga Guar Katineung Watoto Ramana Heri sareng Iwan sataun duwi kadang ieu muga tadi sakedit-keditkeun dina nggoning urang ngalaksanakeun tata cara teh dikawin ayeuna urang geletukna nepi ka ayeuna tos sataun nya muga we ulah gaplah ulah dibikeun ka teu aya anu nyangkar sing aya guna sareng manfaat margi urang ngalaksanakeun sapertos ieu teh kulawarga nya ku ukuran urang mapan kesirikna nu teu aya diayakeun sanes meunang gampang kami kanu ngantun madang sidik mulih ka asalna deui urang kudu galidur teu kudu galidir ngan tadi urang kedah ngajaga nama baik ngajaga nama baik ya perilaku urang lamun urangnya kanu jadi kolot anu geus daya urang sing ingat naon anu dipika melang naon anu dipika nya menjadi kolot eta ya eta aja urang ajeb urang panceg dina ngalaksanakeun kahirupan sanajan urang can bisa nyamungkeun jasa ka sasama minimal urang ulah ngarugikeun ulah daek nipu ngarah ngarenah ka sasama minimal ya sangkan urang biasa nyumponan kanu disebut adeg pangadeg salaku jelema geraku adeg pangadeg jelema laku lampah jiga hewan laku lampah jiga roda komo urang mah dididik diatik disakolahkeun menjadi kolot eta punten anu tiasa didugikeun kasadayana hatur punten utamina sepuh-sepuh anu sami nyakseni
pangitanda masih keneh aya hansa kapayona tadi namanya genep pangitanya muga teh tiasa urang ngalaksanakeun deui khususna dina olahraga ieu nuntaskeun sebat saktacara sabdina ieu waktos didugikeun ku simkuring urang teuneun dihandeuleum hieum geus sambeureun urang tuna dihanjuang siang geus santeang paranti nyokot ningalkeun mangsa datang muga kasampeur deui cak ieu salametan terutama anu didugikeun ku simkuring urang cekapkeun ka dieu salamet anu disalametkeunana salamet anu nyalametkeunana salamet urang sadaya sakali salamet muga urang sadaya tetep aya dina kasalamatan cak rampes pun rai